yang waduk gitu. Kenal naon, Neng? Ucing, Mang. Ngomong ucing. Oh. Ucing saya tak? Ucing Abi atuh. Nahan Neng mah ucing dioprek-oprek. Ayo we dioprek-oprek ucing. Ih, Mang itu bade ulang tahun. Saha itu ulang tahun teh? Ucing Abi. Ulang tahun. Nya. Oh, geuning ucing oge ulang tahun Nengnya. Sugan teh orang kaya wae nu ulang tahun teh. Ngado naon teh nya jang ucing. Ngado hulu gajah da moal kabungkus meureun Neng kado naon gitu. Iraha Neng ulang tahunna ieu teh. Ayeuna. Ayeuna Nya. heuh da amang mah teu bogana naon. Aya lain doa mah. Keun we didoakeun ku amangnya, cing gede, cing panjang milik, cing panjang umur, sing menang lebokeun hulu paus nu baradag. Tah ku amang didoakeun. Pak. Geus cingnya. Nuhun Mang doana ku Abi oge didoakeun amang cing panjang umur. Amin. Murah rezekinya. Amin. Si ulang tahun. Hah? Kos orang kaya wae yang ulang tahun si gehe geus tua bangka gitu. Cing dipertemukan di jodoh aman. Amin. Amin pisan eta mah Neng, amin pisan eta mah. Alah. Si gehe nya wae yang ulang tahun geus tua bangka gitu. Nah, tapi ke orang-orang kejain sia. Di Banyur diberi kejutan. Makasih Bang Pakoy. Neng kitu nya kada arulina. Mangulur ngulang heula nya. Nya. Gede caina euy. Jagoan cangulong yang disupres mah ku urang, yang di Banyur lin. Cai mah. Sugan sih lain hari ulang tahunna ayeuna teh. Bulao mawa. Nah, hati yang supres mah. Datoria bikin supres Banyur. Juput. Jadi letak make. Karek barang beli heula pan suduk eueuh samara. Nanahangonan eta si Pakoy. Tapi kabayang euy. Namun aing geus kolot kieu terus ulang tahunnya euy. Nanaonan si Pakoy teh ngomong sorangan ulang tahun gitu. Heuh mainan cari ulang tahun gitu. Weh beliau udah tua begitu ulang tahun si goblok mah. Oh heueuh. Oh mana teh hayang dirayakeun ke ku aing di Banyur meureunna. Pag di Banyur urang teh coba jadi latih euy. Ieu mah ubahan we tukang ulong aing. Kira aku kudu di Banyur ku tai kotok mah nya. Aya mah. Ini cayan heula. Kunaon nya? Kira aku kudu kunog mah, tepuka duit. Kulawa tepuka duit, alien ku semen apu mah. Tah, ieu geuning aya. Ieu bulau saha nya? Keun bae ku aing mah dipake. Tah Pakoy aing mah bela ka sia. Sok sanajan siang geus kolot teh hayang-hayang teh mah ulang tahun ku aing dirayakeun tah. Bulau nang madok teh saha. Make naon deui make bubuk beling gitu.
eueuh geuningan. Ah, keun bae we. Asal manehna senang we. Anu saya cicing daguan di dia. Tapi aku lewatna ka dieu meureunnan. Biar aku rek lewat jalan Korea mah. Tapi teu ka dieu meureun jalan oge. Di dagoan we pakoy. Bener-bener sia mah yang ulang tahun. Sok sanajan sekolah oge, teu nepokana umur sia mah. Sok aing dirayakeun. Manatin bahagia cang orang di Banjir ku urang. Oh, teman sejati cenah. Urang itu happy birthday. Ulang bahagia. Geus deukeut euy. Nggak ulang tahun, Pak Koy, ulang tahun, Pak Koy, ulang tahun, kunaon, terharu Lin, yuk cuma sok sanajan loba omong oge, udah ngarayakeun ka maneh teh, paparieun mere kitu kieu henteu atuh, kunaon, Sahan ulang tahun. apaan maneh tadi acara ka warung ulang tahun yang dirayakeun deudeuh teuing, Lain, yang si Ulong, ya malah yang aing. aing ulang tahun teh saha atuh nu benerna? Hari biasa anu di ulang tahun urang ngahaja. Udah aja. Lain aing nih ulang tahun aja. Saha Si Ulong. atuh? Iya yang si Ulong aja ulang tahun. Siapa Oh, tanya si udah Ulong. Udah aja. Aing kena jadi kieu nya pateuh teu ulang tahun aing mah meureunnan Pak Koy goblok. Yes, Sok. geus deukeut euy. Ulang tahun, Pak Koy ulang tahun, Pak Koy ulang tahun. Pak Koy. Hidup Pak Koy. Eta pasti di MR mah di dinya. Di luhur Pakoy heuh. Geus gitu. Heeh. Geus, Sok. geus. Nges ulang tahun, Pak Koy ulang tahun, Pak Koy ulang tahun. Nggak nyak aing dirayakeun tah ulang tahun. Aing merek mantap tanggesnya, engke dibere timbel nama hulu gajah. Kela ulah kayak ini.